Ngeprang gawir nyucluk galur. Galur hanca manusa Sunda gaduh pitutur. Sunda sanes agama. Tatapina saluyu kana panca kaki lan purwadaksi manusa. Sanajan gumedena sanderlentos diciwit nepi ilang ngaran kakikis budaya nu kakonengan. Tagiwerku parancahan batur. Juk urang caturkan ngupas diri ngupas jiwa lampah manusa hirup di alam dunia. Mugia manfaat tur barokah. Mugia jejek ajek hirup lan huripna. Cager lan sahatna. Sanajan ayeuna wangsa perang sandekala nepi ka-12. Urang Sunda kudu kuat. Disiger tetegan kilengser nu kapungkur penasehat raja-raja Sunda nepi ka Ramasinta. Saestu saeur manusa henteu uninga wangsa ayeuna. Perang sandekala, ing jagat manusa saeur nu dilakonkeun ku uing ukur janten koleang sareng runtah. Urang Sunda kudu kuat, ngancik sukma Sunda nu saluyu sareng agama lan para raja anu moksa ing tatar buana Sundaraa.